Kanjeng Nabi rahmat menyorot ka urangkeun. Urang manyahona ngan ge Muhammad, urang manyahona ngan ge Ahmad, urang manyahona Toha, Yasin. Tuh masalah geus. Sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sorangan di kamar. Urang mah daek maca kos kitu aya cawu. Nu kadeulekan lain Kanjeng Nabi cawu. Mun cauna gede ya Nabi salamna kencang. Ya Nabi salam. Lamun cauna cawu emas maka dake ya Nabi salam. Kok maji pending malam mun sueunan naon mun mah heuai bae. Cak Kanjeng Nabi tolol teh budak. Iya teh Kanjeng Nabi leuy urusan dulu ge widara. Masyaallah. Lobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi sapoe sapeting 4444. Ya Allah. Lamun teu bisa 4444 444. 44. Masih loba kene. Atuh dasar sia mah kudu syukurkeun ka sumur pareung. 44 teu kuat masyaallah. Ngajual karung mah mun 40 ya. Geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini. Udah hari ini jangan makan ya dai ya. Ai baca sholawat 40 teu kuat ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah, ila Kanjeng Nabi wayahna bantu salat mah 11 bae mamaca. Teu kuat cenah kieu 11 7. Asal 7 ge cenah teu kuat tilu. Asal cenah tilu ge teu Aisyah hayang naon sih sabenerna. Ya Allah ya Rabb baca. Shalawat nu urang resep. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Arada yang panjang eta bae cenah sok dibaca dina salat ngalawana shalawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum. Atas pendek tingjen tamu kieu atuh eta teh sok dibaca urang yang ngaji. Allahumma sholli ala. Coba ayo. Oh kabecus si budak. Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Dah baca gua sholawat. Nu mana bae? Nah, ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Ganteng katigali gantengna. Kulit abyadha musyarraban bihumratin. Putih campur kemerah-merahan. Ya Allah. Urang lamun ngadengi kulit Kanjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros. Begitu ningali orang ka Haji Pandi, ya karim. Ieu si kulit naon ieu? Ya taurat saom man buruk. Atuh hese. Masya Allah kan sakieu ge dibungkus ieu nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam. Pasti totol-totol teh mah aya lah. Ya Allah, dan Rami mah hidung manis. Maksudnya hidung kereta api banyak yang nunggu. Ayo. Ya kari. Nah ya kulitna Kanjeng Nabi saya sajaritakeun anu mantap ditiru ge ku awewe. Oh, geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur jeung kulit Kanjeng. Dipulas mimiti kuno hideung heula set. Ditambahan kuno koneng. Geus gulak-gilek da hareupeun kaca. Ya Allah. Tambahan kuno beureum beureum teuing ku ari ku ungu kaluar teh jadi Persita. Ya aing nangis sia. Masyaallah karim. Ya kulit Kanjeng parah. Ya Allah ya Rabb.
musyarraban bi humrat wasi'al ainain socana rada ageun zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh apa aya julukan di Parahyangan beungeutna ngadaun seureuh celina celi lenci atuh pan ieu mah lain celi lenci ieu mah celi curak ngaranna celi lenci maksudnya bagus lamun kaluhur gitu teh berarti pinter mun deplek itu bodoh ya deplek celi lenci berarti lamun orok keluar celina rancung geus pinter berarti pinter ya Pak iki aya saeutik lencingan lencina lenci leuweung aing Masya Allah karim. Nah kemudian iya baca kurang Parahyangan Masya Allah gitu gado endog sapotong ya Allah sok aya semua aya ieuan seeutik eta ngaranna gado endog sapotong ari ieu bapak endog naon coba atuh ieu endog buruk cangkeng biola iya kari Masya Allah bitis buah jantung eta Parahyangan anu urang pondok papan ieu mah buah nangka kabeh ikir cerita urang Parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari marbu'al qomati sedang dedeganan jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing teu kuru teuing teu kadang urang mun Haji Paidi mah atuh kikian kikian nanaonan atuh saanu resepeun si awak modal gos kieu atuh jadi mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang tapi lumayan sakieu lumayan nah inilah Kangjeng tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran Kangjeng misalnya Kangjeng ngariung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendik hayang jangkung teh kieu henteu nya mah ngejere bebeng henteu kos aya merak nya mah hot henteu Kangjeng mah calik bae biasa aya deui nu jangkung pohara sumping tetep bae begitu calik Kangjeng pangluhuran bae pundak keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiran wa batinan zohirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorat ku panon poe nu mantak teu pernah kasorat ku panon poe na bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isineun ku ayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mana sih pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku padon peta si eta mah saha ta si eta eta ngingkir mega ge wow padon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak cenah ku kikieuan bae kakerpekan Kangjeng mah mungkin penampai nyorot kakang isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat Masya Allah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah
ka surga kajen kumaha ge. Kula masuk ingat Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuhan Suwaibah teh begitu balik ka Abu Lahab teh si mana maneh Suwaibah oh tas nyusuhan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abu Lahab mana nyusuhan sok susuhan ka ditu bungah biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa. Begitu balik deui Suwaibah kadinya Suwaibah lantaran maneh nyusuhan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wa ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kacaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabiu ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahabiu watab terus terus coba catat dah entah apalah tabbat yada abi lahabiu watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus sayaos eta bae orang mah saya uslana nyana saya nah iyalah Abu Lahab guys ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan kumaha kamodelan anak ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun di neraka mah di neraka ngagolotrok dan karasana tiis model bahkan diangkat cek sakaol mah ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta ku bunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teh iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng ih atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah atuh tuh kena naon teh ka neraka ieu serah deung serah kajeun ka neraka ulah dai urang mah tetep surga dai bapak lu mah biarin ke neraka kata ya Allah tuh kan pohara sakitu teu iman tiis atuh komo urang tinggal ningkatkeun keyakinan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung ketika orang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan ende ya. Maju imbang amal sholat teu husuk rek zakat tilok rek bohong osok oplos barang geus ieu kieu bae mah kakencang teu daekeun ka katu teu daekeun cek malaikat ih mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng kela ke ditanya ieu kan Haji Pendi mumun osok muludan kan wih atuh osok abdi masyaallah osok pisan tuan sok macaya Nabi salam ikhlas apa henteu sih setengah lah Kangjeng tenang penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang ai jelema nu puguh mah waliullah teh kudu ditulungan jadi bisa ka surga sorangan ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan lain haji solihin beusi ke aing tah solihin tah beusi kitu lain solihin mah jadi bisa ka surga sorangan ahli ibadah mah bisa ka surga sorangan nyana langsung ka surga ari ieu syafaat jang saha jang anu disna ka neraka tah disapaatan ku Kangjeng nu penting iman ieu urang bungahna boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan
umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan. Masya Allah karim kulah sok ngadenge di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kulah sok ngadenge teh sorasa jore amat lulumpatan eta tah minta pertulungan coba cak Haji Pendi ka Nabi Lut pun Nabi Lut hese coba suara seraknya tuh bisa itu pakai buku tuh bisa. Wah brengsek ya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah. Katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah. Guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana, Abu Jahal belajarna di nyana, Haji Nasir di nyana, Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimande dagang salak di dieu kiciuan melulu kemenang mani kerpek kadal kieu. Wah aya orang set giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor. Iya duduan itu beres we. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal we mah. Golok panjang jasa ini cabut pendek goloknya panjang udah ge sieun euy mah Haji Pendi goloknya panjang amat ieu masyaallah sajuka. Jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu, lain dagang bae jelema nipu, lain kawe bae nipu, lain ke pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus sakit, oh hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok ieu. Maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa pada tiglut kan kanyawan orang dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong. Nah, si Rukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku nyana kagagahanana jangkung gede jelemana pas samprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat. Cak Rukana mad aing keheul ka dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkas cenah. Balik ngaran dia itu. Poteskeun dia. Tinyawa dia kain. Ngaing guru penca di Mekah eueuh nu teh nyahoeun ka ngaing kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh Abu Jahal Abu Lahab anak buah aing ayo sia di ka mana lompat cek Kanjeng Nabi hayu urang adu kekuatan jah ngalawan dia hayu sok urang adu kekuatan saha coba nu eleh wow eta ki Rukana langsung ninju pereutna ge segede kalapa Rukana masyaallah asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut dikieukeun pae bae ku gagah geus langsung balepak bae Haji Nasir mah kena angin adok ngagulibes gagahnya Rukana tenar jawara geledegan masyaallah karim Kanjeng langsung ningali permainan Rukana tenang Kanjeng begitu leungeunna datang ke Kanjeng cekal ke Kanjeng begitu dicekal awakna ke Kanjeng dicekal sakitu gedena mungkin sakintal setengah maya Rukana diangkat ku Kanjeng Nabi set kalau dikubayar gua cek Kanjeng Nabi langsung ditutupkan atuh kapoekan Kanjeng Nabi sidak kebeki sidak gagah begitu udah dulunya nah remeng-remeng
aya kene dia emang didinya ulah coba-coba sih ayo cak Muhammad udah cek Kangjeng udah awas ya ulah awas atuh kuari bae sih langsung masang deui begitu masang Kangjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kangjeng kieu si dakep langsung ditijuan ku kirukana deuk sadaekna memehna malaikat Jibril datang mat tenang ulah dilawan sidak begitu ditijuan langsung ke kirukana Kangjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali sia mah bawel jasa Allah bihamdi subhanallah acun gimana acun budak ja nyawa si acen kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin siap kuaing kuaring aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor ge si dahar kuaing gabah ge si dahar kuaing ambo poare teh Cisoka poare langsung dibetenkeun Kanjeng Nabi Haji Pendi bisa teh ku situ betan-betan ngan kapacirit lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerakit Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim datangkan di sajam nang oleh pas raya terus Kanjeng terus subhanallah ye hayu golek paksa langsung teu pamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir eta Muhammad orang ahli sihir kos gitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibaca dengan ulah napas kira-kira tuh Haji Nasir langsung aduh bacana 202 okos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh cek gana ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh cek gana ieu kumaha kaharepna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang kata dina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu teh Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumanu tadi dia obrolkeun jeung kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing hade wali mah nyahoan nyana beureum banget beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Iman ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuh rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu
dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa. Naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Terus makin ningkat neangan Ki Husein ieu ka mana? Ki Husein maksudna terima kasih. Teu daya kapanggih. Asal datang ka imahna eueuh, salilanya na aya di imahna mah tak Ki Husein teu daek datang-datang. Pan aya kiai urang mah lain kitu pan. Wah, pasti dek merek ay. Wow, malah geus diteleponan. Kapan mau ke sini? Kapan? Udah ada kerasanya belum? Kiai tolol sama kiai kos gitu mah. Kiai aya kuari kiai na ge aya. Ai kiai asli embung. Embung dibere. Jalainannya nang Allah, ayatna ge ayat nu Allah, nu macana ge nyana, atuh geus dipasrahkeun ka Allah. Teu daekeun ka panggih. Nah, eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ieu khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu na moal sapi sekarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi kakek boleh bejaan alah dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya karim. Nah iya maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ke Rukanah ngaleh-leh teu kuat. Nah, tenar kahebatan Kanjeng, kagagahan Kanjeng, kasep aya di Kanjeng, ganteng aya di Kanjeng, gagah aya di Kanjeng, pinter aya di Kanjeng, cerdik aya di Kanjeng. Wah, segala aya di Kanjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeuh. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah, seubeuh. Urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi, lapar. Urang keur seubeuh neuleuh Haji Nasir, belu. Ai lapar bantu kan belu. Belu bahasa Jerman. Ya Allah, ya Rabbi Kangjeng, masyaallah. Hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui. Lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeusna di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem urang dari Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem maksudna teu kahayang teu naon datang ka embung urang neuleuh beungeutna ge datang ka embung urang gitulah Kangjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh nah iyalah Kangjeng membawa rahmat maksudna kumaha
besi aya nucan apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa Nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Rasul terakhir teh Kangjeng Nabi rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari Nabi urang Nabi akhir zaman la Nabi akhir zaman la Nabi ya ba'di cekang di besi aya nu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ya kan nu bodoh momal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas mejirna endek ngumbah suku nu kenca cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid begitu sholat dengke sholat ada dengke di kalur ke hiji Allah dengke Allah sabelah maksudnya nu ieu doang nu napak nih henteu lo ditaranyakeun kunaon sih ke sholat teh nanya sih eta kunaon sih dengke Masya Allah gak aya ge lamun aya di huru hara di lembur ya di lembur besi aya nu hajat besi aya nu hajat wow aya golek aya naon urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah ieu diangkat ka luhur salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan Masya Allah kan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum abah salatna sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mah dikeun aing mah geus mah baca bae deui teu eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan aya jauh coba wiridan ti almarhum dibaca teh ku kula bari jengke maksudna salat suratna eta rakaat kadua suratna eta bari jengke setengah jam salatna jadi 20 menit ruku 20 menit urang jengke tah bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah mal beres bener eta kakarak sarokaat naik ke 2 rakaat gelduk wah hebat aing yo diijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimanta kajeun teu dipake ku kula paling ge paranti lamun hujan doa dibaca ku kula pernah Rabbi firli wali walidaya kan eta lamun hujan eureun pernah hari haji pendi diturunan kan ku kula hajat haji epi berg caknya na ieu doa ti kiai dibaca ku jan Rabbi firli bangkaning bareng Rabbi firli wali walidaya warhamna kamarwan eta hujan makin gede haji epi geus kieu bae bisa doa kiamat teh kira teh mendang ti sana ti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidaya warhamna terus boh tenda hiber cak haji epi geus ngadoa geus geus ngadoa lah bawa ti baca acak-acakan kabeh barangnya teu ngadoa eureun teh hujan atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuk ka kula itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres bentar guguruna kudu make kukudang nyaman teu kukudang ya dasar cililenci nah jalan sholat isya belah begini dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres sholat ditanya sia sholat kunaon eta tadi ulah sok ulah tanya sholat bae sih cenah teh lain kabehan di jaduan apa kayak sia masih jam mah hiji aing wudu cenah teh di keran pas deuk mbah ieu eueuh caina mantep teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh bae ieu lah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mentak aya rahmat Allah masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing kos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu wudu deui ada nah
mbaknya sih dilangsungkan bahkan itu batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup ku tukang geus kajajar nu takbir imam can takbir sih nyana tetep kieu bae set datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing ini mau kebelah amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu terus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang nungguan imam jagana nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu imaman nu sejen aing teh tadi dieu paropo eta nggak rusak kakak dai bodoh karena dibata kula datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat menyorot Masya Allah matak Masjid Hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ke ulu sholat di para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bobojeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng meresep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh dekat Madinah begitu dekat Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesak nyana ge ragag gitu ragag nyana waduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masjid meureun di zaman Kangjeng mah ya saya aya anaknya di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus salat geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente sholat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk sholat deuleu samangka haju eta keur sholat cek Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cak Masya Allah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ba ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan teh sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sapodo lah teh urang teh geus moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cek ulah teh ieu mah kula mah lain deuk ka Masjid Hasbunallah